Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haturan wilujeng siang kasanternakeun kasadayana baraya komedi Sunda. Kalau sandieu nuju kontennya di leuweung, saterasna mungkin nyohonkeun dukunganana kanggo komen, like, subscribe. Terus kitu Kang Asep. Mohon leres ku mangkin markonana tiasa datang ayeuna Nuju men saurna Kang Asep. ayeuna Kang Ihud bere digoyang mah. Nah, pokoknya mah tonton lah sampai selesai. Nah, dadah. Pokoknya mantap. Ulah aing mah hirup teh ngan susah jeung susah we ngalas uluh ukur payu 20.000 tabeungkeut. Keur kieu teh aya gubrag duit sakalumbakeun wae sarowek oge kajenting disolasian we ku uing ge mah. Teu kumaha deui. Lamun teu inget ku pangabutuh mah heueuh. Heupan uing ge hayang meureun rumah tangga jiga batur. Nya kumaha deui doa. Laksanakeun we hirup kieu oge. Syukuri we ah. Aduh, jeba jauh. Lah aing mah jeba balik jauh ieu teh. Hayang geureuh heula ah aing sugan we aya nu liwat. Rek milu we. Hirup teh asa aduh. Kieu teuing. Susah. Saeueuh. Jalan keluarna. Luka saha nya aing minta tolong ya mun aya nu liwat aing rek milu sugan we aya nu tos di leuweung kitu moal motor aing mah rek milu dah. Loh. Tas hujan laleur euy. Tas hujan laleur. Mana kan di dia? Naon lain eman aing mah Aceng. Aceng, oh. Aing teh meunang ngabubur-bubur. Ye, urang geus ngeganti ngaran wae. geus lila euy asup amprok euy. Teh keur balak sadut kita jadi ngalah suluh. Heeh. Tuh aing pangmawakeun suluh euy. Oh kan kurang bawa lah eta mah. Teh kuliah nama di urang aya lah Randa. Randa. Pokona mah Baheno. Mana pokona papokeun heula. Da uing capek ieu teh ye. Dah pada ke aing si Ihud bere Randa oge wae. Pokona nu dibawakeun suluh. Bae teh ieu urang kana motorkeun gotong. Tuh aing burak di mana ngasuluna atuh. Udah ada lain podol kadinya kadieu. Motorkeun. Aing geus mah capek jaba berat. Kan kurang di Keneh ya wae aing mah. ketemuan di imah nya. Heeh. Kan kurangnya beungkeutkeun ieu. Tapi uing teh bagi yang ngupahanana buat tapi duit ya. Sok anu kieu tah. Kira-kira jeung urang saumuran. Saeutik dahanap. Pokona nya bodina nya tah. Urang resep we begitu. Geus kieu di wae kahana we. Nah gayot wah. Urang pokona namanya. Pokona we cocok. Urang ieu tapi Kan ieu heula nya. tenang uing lah panglayarna malah nya. Pokona ieu Ayeuna urang we. rek mangkat ieu nya. Ayo. Uing dari ngilu di dieu sieun. Padahal di luhur ieu ge bisa tah. Ngomong aing sieun sih diguling. Urang ieu tuh nya. Heeh. Lumayan cenah rek dibere rana euy. Pangmakeun suluh. Jalan teh ini lagi hujan mah. Aku teh. Rusak jalan deh euy. Kumpul kaleuweung. Rek kurang suluh ieu bahaya ieu. Mudun power alah leueur. Iya. Balik hujan barlok, senal guru jingjing. Cai ini gede. Cah, ketu. Cai.
Ayo bayar waktu, Mbak. Manggar baju. Mangkanin jauh kene. Tiga si Ihud aing sok aya we ambrok teh jeung si Ihud. Aing sok kuat, aing sok mun teu diheureuyan teh. Aing jagaan di dia nyumput tuh. Pasti liwat dia da manehna. Aing depan di dia. Enggak ada. Aing tuh di dalam johan. Aing teh ngaturkeun suluh ya teh. Paeh we tuh. Boga order wae. Oh, si Akang naon mah teh nyaho pohan di babaturan baheula nya teh. Tah pangmakeun suluh karunya mah teh da mangul mah jauh. Urang teh pah ieukeun we tah kan motorkeun karunya tuh kan. Ye, mana tas di mana atuh? Kepo. Urang kita sililiaran di dayeuk. Oh nya. Ya suluh rek bawa ka mana? Rek bawa balik nganturkeun heula teh lumayan kerek rek dibere ieu cenah. Ya dibere urang kuliahan cenah. Kereng mana kuliahan? Oh, aya cenah. Gede cukup kuliahan lagi. Sugan sia dibere sabeula. Kuliahan gede. Sabeula. Anjir da. Jangan orang naik balik tuh nya. Oh, teman. Ada nya. Siapa nahan? Gara-gara mana? Aing goblok. Aing ah. Berarti ya ampun teh ya. Sok jahat wae da budak eta mah. Asal amprok geus eta mah. Jahat. Lah aing bawa moal hirup ya motorna ya sok hese hirup itu motor biasa nama ya bari euy maju deui euy luhur euy aduh yo matar gana yo matar oi ya tinggal-tinggal